Halo, hai guys, Cici lagi masak ya, masak buat si ayah ntar kalau sarapan buat ke Bandung ya, ke Bandung, nabeh. Nah sekarang masaknya mau tahu apa aja yang dipasak sama Cici. Tuh, masaknya goreng tempe ya, tempe digoreng sama sayur kacang ya, kacang merah itu kesukaannya, dan tidak lupa juga ikan kembung ya yang udah dikasih bumbu lalu tinggal digoreng. Tuh pasakeun mah lobanya eta loba rupana, aya goreng tempe, aya sayur kacang merah, ada ikan kembung, ada juga sambal. Tah matakna nya kanu jadi salaki keur ka pamajikan boh keur ka kabogoh boh keur ka calon salaki dengekeun ya buat itu semua laki-laki tong ngabibisani kanu jadi pamajikan teh ulah nanyakeun rasiko. Nah ieu rasiko dibere sakieu sapoe sakitu 100.000 sakitu 10.000 meni geus beak geni eta dahar mah lamun sarupa jeung uyah atawa jeung kurupuk da moal daeknya eta segitu sababara rupa ge geus sabaraha puluh ribuan acan beasna acan gasna ulah ngabibisani karena resiko pamajikan buat suami, buat pacar atau buat calon suami ya. Kalau buat suami ke istri itu jangan ngabibisani, kalau ngasih resiko segitu teh jangan bilang hambur, jangan bilang udah habis lagi. Hey, itu teh makan segitu teh nggak cukup uang 20.000 sayang. Kalau bisa yang ditanyain teh bukan resiko, tapi yang ditanyain kayak gini ya. Lamun nempo pamajikan digelung jucung gruan rawun, kudu ngajasa, kudu make perasaan mah. Siniin anaknya si adeknya, sok ibu, sok mamah ya, cepet-cepet mandi gitu. Tah eta nu kudu ditanyakeun teh ameh pamajikan gelis. Ulah nu ditanyakeun, udah masak belum? Udek masak kumaha rese ku budak mahnya. Tah eta kudu silih rasakeun. Nomor 2 nu kudu ditanyakeun naon. Mah, ari alat make up masih ada apa udah habis? Kalau udah habis, yuk kita ke toko beli alat make up. Jangan cuman pengen lihat istri cantik tapi nggak dibeliin alat make up ya. Nggak ditanyain kapan ke salon atau kayak gimana, malah ngelirik cewek lain. Tak ulah nepikeun ka kitu. Terus yang ditanyakeun teh ulah kieu. Udah masak belum? Ayah lapar nih. Yang ditanyain teh isi uang saku. Tah nu kudu ditanyakeun teh isi dompet, isi saku pamajikan. Mah buat resiko besok pasti ada apa enggak? Kan nanti ayah juga tinggal gesekan ya. Kalau mama habis uang resiko, beras apa udah habis, susu anak apa udah habis, apa gimana? Ye, kirang barang ajak urang ka mall mah atuh ulin gitu aja kali-kali gitu pamajikan teh ka mall, ka tempat make up, ka tempat baju, tah kirang barak gitu nu ditanyakeun teh ulah duit rasiko. Duit rasiko zaman sekarang mah tidak mahi uang segini. Enggak, ieu ulah ngabibisaan nih kan jadi pamajikan teh atuh ayah ya. Yang harus ditanyain sama istri mah banyak. Kalau istrinya pengen cantik tinggal nanyain alat make up masih ada apa enggak gitu. Simpel kan, kalau mau istri cantik tinggal dimodalin. Kalau mau istri baik tinggal diajarin. Kalau istri mau nurut tinggal dipatuhin. Gampil lah, simpel kan ya gitu. Jangan cuma nanyain bilangnya hambur, bilangnya uang dikasih segini udah habis. Ye, jadi pamajikan mah rupa-rupa pangabutuhna oge. Lain hiji wae, butuh keur maksa, butuh keur alat make up, butuh keur meuli susu si dede. Rupa-rupa acan ieu keur balanja wawarungan lumayan ieu dagan karasi pecin uyah oge. Alhamdulillah keur nyambung hirup sapopoe. Natak sim abdi mah teu loba neko-neko, teu loba pamenta, teu loba nuntut. Nu penting mah sok we mere resiko mah ka pamajikan masing ikhlas jeung ridho. Ulah ditanyakeun beak
ulah ditanyakan resiko meningis beak di sakitu, resiko meningis hambur deh. Nu penting mah urang kudu bersyukur ka Gusti Allahnya masih kene dibere sehat, dibere rejeki gitu kan. Alhamdulillah ayah masih kene bisa nabeh gitunya ke kota sakitu ayeuna usuh hujan teh ieu tah matanya. Buat para suami, kalau mau istri cantik tinggal dimodalin sayang. Kalau istri pengen baik tinggal diajarin. Kalau istri pengen nurut jadi harus diturutin ya. Simple, cuman itu aja ya. Buat para suami jangan neko-neko sayang. Cukup tahu aja ya. Kalau istri banyak bebutuh jadi kudu ngerti. Nu ngerti teh lain saukur ngerti. Lu penting mere duit ke pamajikan bro, itu cukup gitu sayang, itu cukup pengertian, itu cukup kasih sayang, itu cukup mere duit tungkul. Justru kudu ngerti tina sagala rupa nanya ya, kudu ngerti tina sagala rupa. Tah ngerti naon kan urang makannya udang orokan gitunya karek lahiran budak masih kene baby, masih kene sabulan ge acan. Dina masalah ngarti naon hiji lamun nempo pamajikan gelung jucung gitunya balau hangser sok cokot budakna, sok titah mandi pamajikan teh ari hayang nempo pamajikan gareuli sareungit teu bau hangser mahnya ya sapopoe teh pamajikan teh naon cing nyoo bool budak, sapopoe teh ngasuh budak nya pasti bakal kaompolan, pasti banyak pastinya loba kaean nya otomatis lah si pamajikan teh bau hangser gitunya caludih. Tah kalau istri mau cantik sok ditah mandi, babynya dipangkunya ke ayah. Yang kedua, kalau istrinya lagi redan-redun ya lihat pakaiannya tuh kalalotor gitunya loba jemblang-jemblong ku susu kan saya mah asi full pakai asi full ya sok ajak ka pasar we lah teu kudu ka mall anu mewah model kadayeu ka pasar we nu deukeut sok pangmelikeun baju keun bae baju harga 15.000 harga 20.000 mah nu penting mah nu make na we kumaha heula nya ari meuli baju anu mahal harus ge ari tempo teu mantes mah da kena naonnya meuli anu mahal oge urang malah nu meuli 20.000 35 atau 70.000 oge pantes da cenah cek mama urang mah awak sasampaian nyaho teh awak sasampaian teh naon barebutan ge disampaikeun naon oge sagala disampaikeun keresek oge sagala nyampai nya eta awak sasampaian naon wae nu dipake pantes cenanya da awak sasampaian lah cekolot mah kitu tah kitu tinggal kitu hungkul ngarti teh lamun eudek masak lapar bawa asuh tah si baby teh jadi urang bisa masak ulah gegelana Bu masak apa kok hari ini nggak masak pan geus sidik urang teh isi buku nu ngaranna orok ya. Tah jadi pangarti buat suami teh itu cukup ku duit sayang bro mikeun duit tapi kudu ngarti tina sagalananya. Lamun pamajikan eker rawun sina gelis sok titah mandi lamun nemu pamajikan bro nambru di ditu kumbaheun bro di dieu seuseheun sok cokot budakna sina ngeuseuh heula sina ubah wadah pan pararesih mah geunah ku sorangannya tempo dahar teh kan ari geus masak mah ari nempo pamajikan kahiji geus mandi geulis kadua geus masak katiluna atuh di imah geus beres ngeusehan pan geunah enak dipandangnya jadi tidak lirak-lirik sana sini ya. Awas tah nu jadi salaki kudu ngarti ulah asal merek duit ulah asal ngomong duit hambur eta teh kudu ngarti tina sagala rupana nya. Omat ya bukan hanya duit aja yang dicukupin tapi kudu ngarti kudu ngaji rasa eta nomor hiji nama.